tes ngaji cek nu boga hajat Pak Ustad mangga dahar heula atuh kana nyatu teh aing mah pangheulana datang kadinya ieu panon cananon geus ngomong Pak Ustad itu tingali daging panggedena itu tingali bubuna ge kuat nampol ya cek leungeun colok dicolok leungeun cep dihuapkeun kana letah cek letah lain sia ieu mah laja ari dilegleg magel aya diutahkeun aing era tungtungna nepi kana mobil aing ngehum-hum laja cek nu boga hajat Pak Ustad wih teu nyahoan aing ngehum-hum laja da eta teh ku akibat tara kerjasama makana hirup kudu kerjasama singkat carita Pak Nur Kangjeng Nabi anu mulia dititipkeun ku Nabi Adam ka Siti Hawa ku Siti Hawa dititipkeun kanu mulia nepi ka pernah cicing Nur Kangjeng Nabi di tubuh Nabi Nuh alaihi salam ku Nabi Nuh dititipkeun kanu mulia nepi ka pernah cicing Nur Kangjeng Nabi di tubuh Nabi Ibrahim alaihi salam ku Nabi Ibrahim dipindahkeun ka Nabi Ismail ku Nabi Ismail dipindahkeun kanu mulia makana budak santri sok gogorowokan berjanji tanaqol tapi asla bi arba bisudadin kata samsupi abro jihatatana qalu hartina pundah-pindah Nur Kangjeng Nabi tina iga wakasan nu mulia sampai terakhir Nur Kangjeng Nabi diam di tubuh seorang yang paling mulia di jazirah Arab waktu itu ngarana Said Abdullah bin Said Abdul Muthalib. Bu Said Abdullah teh jelema pangkasepna di Mekah mun di Cimande mah aingna eta teh nah saya juga udah percaya tuh hehehe gitu eta Said Abdullah Pak di Mekah gelarna ge Misbahul Haram lampuna tanah Mekah lamun Said Abdullah lempang kanu poek ngadadak jadi caang sarua kos aing eta mah mirip jadi lamun aing asup kanu poek ngagebra jadi caang sabab aing mau baterai handphone. Said Abdullah man teu cukup dengan cahaya Rasul yang gelap bisa jadi terang lamun dina golek mah eta teh Arjuna Said Abdullah teh Arjuna teh laki langit lanang jagat totosane kulit kandange dewa ngabogaan ajian sirwen dada nurwenda sasta cendra ayu ningrat kadarat ngauni singa karawak ngauni buaya kalangit ngauni garuda eta mah Arjuna tapi Said Abdullah jauh tanah kalangit dengan Arjuna. Said Abdullah mah pangkasepna gelarna Misbahul Haram lampuna tanah Mekah. Bu lain hiji dua parawan nu bogoheun ka Said Abdullah 200 parawan negara Bani Mahjum berikut rada nini tergila-gila dengan ketampanan Said Abdullah. Makanya Said Abdullah mah budak moran utara kaluar ti imah Pak mun Said Abdullah kaluar ti imah diudag-udag we awewe mun aing kos Abdullah ngider ngapain Said Abdullah mah henteu napi ka hiji waktu mah Said Abdullah dipanggil ku bapana Said Abdul Muthalib Abdullah come here ta'al ka dieu kasep eta Said Abdullah digoroan ku bapana beda jeung budak ayeuna Said Abdullah mah digoroan ku bapana teh langsung ngedepruk kana lahunan bapana bari nyuuh bari ngomong bapak nyangakeun sembah pangabaktos di luhur sausap rambut dianap sagigit cingir digigiri sagiling cingir tengah saaya-aya nyangakeun ti koroborokeun beuheung teuk-teukeun bobot sapanon carang sapakan bengkok sembangi jeung sila landung kandungan lair aisan oleh cejer liat telebot pangayong tibang taraju bawa pilih jeung bisi aya carosan abdi teu akur sareng hukum terempang sareng sarah teu akur sok catur teu sarua kacarita bisi aya lengka anu salah kepat anu lepat hampura bapak hampura Said Abdullah cek Said Abdul Muthalib kiya Abdullah lain ayah lengkah mane anu salah kepat mane anu lepat ngan bapak teh era Abdullah izin kunaon bapak panitia teh geus jebrog mohon panitia teh geus gede leres 200 parawan kasia kagegelwan betul Pak tapi nepi ka ayeuna sia can kawin-kawin pajarkeun mah jomblo aing kolot nu era mah Abdullah. Said Abdullah dinasehatan ku bapana tungkul teu nyarita ciri budak soleh mah lamun bapana ngomong tungkul teu nangak-nangak acan eta soleh beda jeung anak kurang dah oi nyebut oge oi Said Abdullah mah cicing tungkul cek bapana Abdullah mohon bapak daek saya dikawinkan ku aing hehe ulah hehe daek teu Said Abdullah pemuda yang soleh ngajawab dengan tegas Pak
abdi mah dikawinkeun ku bapak kawin teu dikawinkeun momoal kawin, ditikahkeun ku bapak abdi nikah teu ditikahkeun momoal nikah. Itu jawaban pemuda yang soleh. Beda jeung budak mora di Barengkok yang kawin teh ngancam ka bapana, pak kawinkeun aing bulan Rajab, Rajab teu dikawinkeun roah ku aing reuneuh. Atuh jadi bapana nu ngadeg-deg eta. Said Abdullah mah teu dikawinkeun ku bapak kawin teu dikawinkeun momoal kawin, ditikahkeun ku bapak nikah teu ditikahkeun momoal nikah. Cek Said Abdul Muttalib kieu teh kieu kasep, bapak teh boga beja hiliwir bawaning angin kolepat bawaning kilat. Bejana di negara Bani Najjar aya hiji parawan nu geulis kawanti-wanti, anda kami nabina geulis bawaning ngajadi anda bubulasan buk hideung banyu karak ligar tarang teh jamin terangan halus ngajimpak barakot diberi panu ceulekin piduri pangamungcung kuungkungan beut ngadauni seueuh damis mantak tijalik leuh tuma birit pis pikaru huyurun huntu brosting targunok sapotong tak tak tarjuma cangkeng jepanting birit depok bila bitik jantung diilit di gigir bang di tukang penggang tetep disangul capek sakitu oge. Eta Said Abdullah Molotot eta teh saha Pak? Eta teh ngaranna Siti Aminah. Orang mana Pak? Orang Bani Najjar. Anak siapa? Anak Mang Wahab itu teh. Lain Mang Wahab orang Barengkok. Di aing aya Mang Wahab tukang ngalaan keusik. Ieu mah Abdul Wahab bapana Siti Aminah. Cek Said Abdullah hayu atuh Pak urang survei. Sugane abdi bogoh. Hayu siap-siap. Darangdan Said Abdullah jeung Said Abdul Muttalib dangdan rek ngalamar indungna Rasul Siti Aminah di Madinah aja. Pak, dasar Abdullah mah budak ngorak nu kalatara kaluar ti imah. Ngadenge Said Abdullah rek kaluar ti imah. Kadengieun ku orang Mekah 200 parawan